Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man tahaqqa biha radiya annallahu. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam amma ba'du. Para wargi sadaya, naon teh urang keur ngadaplok ku maca koran jadi ngalieur. Keur naon teh? ulah sok ngaganggu doraka pamali. Gila, ulah sok gampang hukuman doraka ka batur pamali ka batur sautak saeutik haram doraka haram. Ke ulah tatak kitu. Ulah tarik-tarik teuing, tatangga sok ngaranyakeun ke radio cenah atawa keur diantara. Ngalancarkeun pokona. Iya, ku harewos na jero hate oge pan geus eta eung. Pan ceuk hidup keneh Allah Maha Uninga. Kakara saumur dumelah ka abdi nyebat hidup. Bawa ning ku dede eta teh. Pokona jadi utama engkan. Urang akan hirup ieu teh ayeuna mawa nafsu ka mana-mana. Teu saeutik jalma anu karibnes ku nafsu, kabaud ku nafsu, akhirna hanya kajeng kaduhung lantaran nafsu. Terus? Nafsu cicing di manusia kadang-kadang ini upama gelombang lautan, diundang ambing ini upama urang tumpak pak Parau duh, meh nyalahan. Sabina kahirupan urang teh kudu bener jeung Rig. Teu kitu betul agung doraka na kabina-bina kudu bener jeung Rig. jujur. Sabab hirup manusia bener jujur, pinter jeung bener. Ngarasa bagja hirup ayeuna seperti abdi. Engkan terobahna sakaligus. Geus. Heula. Geus nyabit kana robah. Syukur cek dalang dan syukur bagja kumanyangan. Nyarita meunang ngawangkong perlu tapi eta keur ngagacal naon? Batu Ali. Keris. Iya. Pengarangi Iya keris. Dia Batu Ali. Manitu resot berang teuting batu ali di kantongan. Keris di sarungan dibawa ke mana-mana dipakai jaminan keselamatan. Kitu anggapan akang. Pokoknya jimat. Jimat. Lebah dia hidup ulah kasarung. Bumi kasalaki gede kanyaan. Batuti dalam lain kasalaki mah. Mua nepikat tanos lak-lak dasar. Sabara kali tutik nyarita. Barang-barang seperti kitu tekul dipentak, tekul dipigusti, hukumna musyrik akang. Etik-etik rek usaha dicium disemah, keris jeung batu ali daek anu teu jeung manfaat. Allahu Akbar. Cing kang sing boga rasa. Buka dina ilmu tauhid. Dina katauhidan. Manusia pemenang minta saja batika Allah. Jadi lamun kitu saperti itu heula, tuti diajar fanatik ka salaki. Ieu lain fanatik tapi kenyentakeun hukum. Lamun tadi tuti nyarita jadi jalma kudu bener ni HP. Hirup bener ulah bener teuing. Jeung diteangan ku manusia lain kabeneran, tapi bener cek hukum, bener cek umum, bener cek negara, bener cek agama, bener cek pangakuan individu, bener cek kasaluyuanana. Jadi, kakek engkang kalau dicekal digacol seperti batu ali keris jeung saja mah dianggap jimat keur hirup. Jadi tuti terus ningali akan kieu? Lain resep kewajiban umat manusia saling geuing
cili elingan sangkan ulah kasasar lampah kasar laku sedangkan dicekel ku akang teh buatan manusia jadi puja dari puji buatan manusia lebah dieu kan jimat hirup lain eta nyarita lain sakali ketika akan ngeunah eta sabenerna akan rek terbuka ka tuti jadi maksudnya kieu tuh akang kana jimat ieu henteu ngaran jimat itu nih Gusti nanti ku resep alhamdulillahirabbil alamin lamun akang boga pangakuan kitu ngan sakali mangsa abdi pernah ningali nyieun kana batu ali tuh dicekel ditiup 3 kali dari akang nyarita batu sing abdi pasihan rezeki nah batu bener rezeki wa manunda batun fil ardi illa Allah rizquha sakur-sakur anu gegeretan di muka bumi angin Allah yang rezekian geus lah narima akan segala kesalahan tapi sabalikna lamun tuti bisa nyalahkeun pasti bisa ngabenerkeun jimat hirup nu kasebut ulah pura-pura teu nyaho akang leuwih ti abdi pinterna tina bagan agama tapi ngaran lagi manusia hartina manusia mana manusia da pugueung teu ngagaduh-gaduh angin Allah nu kagungan sawaktu-waktu sok keunang ku musibah sok katibanan penyelewengan ti dieu wajibna silih geuing antara salaki jeung pamajikan antara urang jeung urang anu bingkeng tek lempengkeun anu kering tek bungahkeun anu bingung tek senangkeun nu keung tek tulungan kawajiban keur papada urang nya eta sabenerna geus lila akang teh hayang nguping ucapan-ucapan pamajikan nepi ka lebah dieu akang sabenerna ngadoja geus nepi ka mana daya kamampuhan cara berpikir masalah agama yakin tuti geus jero paingan tuti ka akang sok minta jero tina bab agama yakin naon hartina yakin yakin teh kepercayaan yakin kepercayaan yakin lamun urang tekan laku lampah goreng ngawungkul ngalajur hawa nafsu sakama-kama penalih kana parentah Gusti malah laranganana dipigawe yakin siksa di bakal tumiba di bakal karandapan yakin salangsungna sing upama urang di dunia ieu amalia hade sering ngagunakeun ibadah sosial karena sedekah henteu wegah karena zakat henteu adat jeung teu lihat pasti sawarga bagianana seperti bapak tani memehna naon yakin geus ti heula karek ced tanur keyakinan geus ti heula lamun panen rek meuli motor bating jadi bating moal panen oge coba lamun diterapkeun kana kahirupan sapopoe keyakinan murah hiber ti heula salah disiksa hade diganya insyaallah bakal ngalaku lampahkeun anu jujur jeung bener jimat hirup amaliyah laksanakeun perintah Allah baja temenan namun engkan salarasna boga pamikiran kitu maaf tanyana teh nya akan ngangkat jimat kana batu ali lain dan ukur resep rupa-rupa parangi jelema aya nu ngangkat jimat teh kana duit nu geulis bakal beunang ku jimat ku duit memang seperti jalma bae neangan duit tapi kalau pohoan ini subuh datang maghrib ini maghrib datang poek pohok kacape kasusah kadang-kadang nyawa ditanonkeun keur duit bener salah teu digugu lantaran duit kabeh lantaran duit tebal jalma nepi ka pohoan kesang liut leet lantis nepi ka muncangan ridho ikhlas lantaran duit gitu naon sababna pangna jelema popohoan neangan duit sabab nyaho daya gunana duit
imah alus benangna ku duit, awewe geulis benangna ku duit, mobil herang benangna ku duit, gedong sigrong benangna ku duit, sawah hektaran benangna ku duit, kabungahan kabagjaan benangna ku duit, kulantaran nyaho daya mampuhna duit neangan lagi nepi ka popohoan. Ku agama teu dicaram, tapi kudu disahkeun, misahkeun mana duit jeung nu hak, mana jeung nu lain. Baheula dina kaset nu ti heula nya akang kungsi sisiniran. Katasi krek kagalunggung rek nempok nu ku musibah, nu trik-trik gede gegendung ladang haramah percuma. Nyerep teh Kang kana hate teh. Alhamdulillah boga pamikir kitu. Ayeuna imah urang sakieu poekna. Insyaallah. Asa ulah poek iman. Asa ulah poek kana pi benereun, pi jujureun, pi manfaateun. Sebab cik nadong ge kumaha? Katiluna rukun salat nangtung bener, ari babalesna nangtung bener, eta dipaparin lampu anu leuwicaan di pakuburan urang. Gitu. Alhamdulillah. Nu penting mah hati-hati, iatna jeung waspada. Assalamualaikum. Kana akidah teh. Assalamualaikum harare saya pantau ku sorangan lah. Teu kamaran mana? Alhamdulillah ki. Itu sareng si nyai ka dieu. Perasakan tenan si nyai angkat ka dieu. Ka pamajikan loba dunya beuti nyai memang aing teh teu nalipak maneh. Boga pamajikan luhurna kakarak 16 tahun keur dirahpalan deui ujang eta deh. Aduh kan budak karek di SLB kelas 2 ke dirahpalan daerah ada Yuswa jadi sebarang tahun ke aki ke 20 ada neng 16 beda ketepat ada 20 tapi dasar nafsu jaga lagi sudah daik berdudak lah menutup ke kawan nafsu hayang nambah lagi menuatak nabiri gidik bulu punuh tapi gitu pokoknya ayah ini hidup di dunia tejang mangpang dukung terek modal lamun teu mak bisi hanya ka tapi di akhirat macan puluh ka surga aing ngeunah di dunia nah kowe di dunia teh ngeunah di akhirat di sisa lapur kabeh jang alhamdulillah hayang geunah ngomong ka teh cuwe ditinggal di sinjai oge ajak di jagat duga papajikan ka muara di urang we eueuran laga aduh kurang-kurang aduh jantan ngahaja aki ka dieu teh hoyong kayak geuna kawako kayak geuna sieutik gitu da ieu teh kaum kata-kata dipapaegeun didujakeun aki teh ngeunangkeun parawan si Yuswa teh sabaraha tahun ari aki teh jang waktu duit yang cirimis eling jigana dilahirkeun tahun 28 likuran jadi ayeuna ku Gusti Rumah Suci dipasihan lain panjang umur buuk sanajan geus hideung geus bodas teh jadi hideung deui di bekok di pikok yang alhamdulillah lah jadi dimodernkeun teh aki teh sanyana mah da sanyana mah incu mah popolotot tulak cangkeng pedah kamari aki ka kota mah televis merek lee jang tapi eta jelema ka aki sama jenis kolot nya teuing aki teh boga asihan teuing pada boga jimat pelet dalamun aki kapas sampai 1000 mata tertuju ka aki kabeh maksad mana rempok ka aki teh meureun ari umur 100 tahun 10-an tahun aki kumadang-dangan levis maka rompi jang aduh maka rompi jang geus eueuh dikieuna asa rompi nya kali arah rompina jadi nafsu aki teteh jadi kumaha teteh ki katinggal teh aki mah juga rakus pisan aki mah narima nyai nya rakus nya gamuhang gemu kabentetanana kitu pokona mah awewe kapelet gua aki teh lain ku bana-bana minggu boga jampe jimat aki teh tali Roma kami teh dibantu ti guru aki anu geus amra arlamal geus modal ya saya kalau punya pakai itu nih. Duh, nyai geus nyaho ka pamajikan lagi.
waktu dinten kemis nih ngalangkung dening ayang-ayang sareng aki. Ieu poli, jeung aing poli tadi tuh da cedak mung ati jeung papa mun nyebut teh papa. Aing jeung poli kapaksa make jalanan para di sawah teh. Geuna jang heg pecakan neangan jang heg ngora. Sok kitu nyeuna hama. Mungkin kana kate beneran sepuh-sepuh. Lain pokona mah kitu. Sanes ki ari istri aki nu sepuh teu naon. Apa bener? Mana didurungkeun deui disuntrung-suntrung eta kawin bener lain sih. Jadi pamajikan aki teh sosial gitu lah. Ya saya we ari tiasa ngaturna mah memang nyandung teh wenang tapi kudu bisa keadilanana. Mun teu adil berarti dosa kacida. Ari soal adil lagi mah aya adil aya ada. Lupa we jang ah. Kok ieu geuning di meja teh buku komik ya teh lain. Sanes gitu aki teh terang pisan di Al-Qur'an. Oh, kecil di kanal geus kurang asa eyo teh mah. Jadi ujang mah katempukeunana di dieu nya landri pisannya. Geus beueus ari bedug anu sok ngahaliang teh. Aden. Gandeng ti jangai ke semua aing ditompoh sepekan kana hulu stop ki talabah dieu abdi ya. Jadi karasana ku ceuy aki mah ganeng. Berarti komokeun warana aki teh geus kolot bangsa kieu can bisa kageuing eling. Sedengkeun maksudna abdi sok gogorowokan subuh. Ngajak-ngajak ka muslimin muslimat. Sangkan geura gugah geura lugay. Geura cengharkeun geura kuatkeun kondisi geura laksanakeun subhi geura laksanakeun ibadah salat kudu dianggap hiji panggeuing samalah geus teu kudu dikitukeun manusia anu kudu eling pribadi. Ari aki kapungkurna di mana? Ari karena salat mah jang ai anu teu biasa mah kieu itu geuning jadi sing terak-tek cokor teh di sarana ai jadi dun mata tangga meni heran teh sarang teh jang. Aku naon gitu? Tidak gua cenah kana batu di tongol. Pikiran teh nama aing mah geus budak 40-an kolot geus ieu nu penting mah aing mah tali roma we jimat. Keur kasalebatan aing nya. Tawaresan ieu bedana jeung naon bieu anu keur di musyawarahkeun ku abdi ki. Jang meni teh aya acan ka sampean teh. Saieu ki. Bade ngaleueut naon aki? Mun aya mah ieu hayang minuman anu keras. Cacakan geus kolot aki masih keneh kitu. Minuman anu murah hargana sajabalahan. Seperti lahan jeung sajabana. Jelema pada umum malah jigana mah mikangewa keur jalma-jalma anu nganggap dirina geus modern. Tapi kanu mahal hargana bari matak teu eling dibareuli. Betapa bahagia seorang ayah bila melihat anak-anaknya mempunyai tempat yang layak di hati masyarakat, tidak terseret oleh arus kenakalan, keberandalan, narkotik, ganja dan sebagainya. Lantong make eta aki kurang ngarti jang pokona. Abdi mah hanya kalkin ka jalma anu saperti aki geus tawehoh bari geus kolot can euih. Nah make nyebut euih pokona mah jang komo kamari eta anu katra-katrok ka imah minta zakat. Nah jadi pedanyahun aing panen make minta zakat sawah-sawah aing dipalakal ku aing ditaniran ku aing di modalan ku aing nah make barang pegang. Lamun aki nyerita kitu abdi rek nanya sawah aing di tanuran ku aing sodakan di modalan ku aki sanggeus di tanuran tuluy eta teh pare teh jadi kusaha jadina ku nya ku sodakan mulun da teu kanyahoan aing sebut hee jadina pare kusaha sanggeus pare jadi tuluy bener kusaha dibenerkeunana sanggeus bener disorot ku panon poe kagungan saha sanggeus kitu tuluy naik koneng sanggeus naik koneng tuluy asak geus asak tuluy diala tuluy digiring geus jadi beas tuluy didahar
karasa nikmatna cangkerkan awak tuluy terinya eling nanya ka diri sorangan di mana ieu datangna kanikmatan samata-mata kanikmatan datang ti Allah rezeki urangan ukur ngaku bujeng-bujeng rezeki jeung harta bana ki sedangkan diri hirup ulang aya nu kagungan anu matak lamun jalma liat kana zakat wegah kana sedekah Allahu akbar rasana bana teh nu dirina rasana rezeki teh nu dirina padahal boro-boro harta barajeng rezeki dirina sorangan oge Allah nu kagungan di dieu kudu tumbuh perasaan dina diri rasa iba belas kasih ka fakir miskin keur ngajalankeun sedekah keur ngalaksanakeun zakat malah urang kungsi dititah kudu ikhlas pribadina masing-masing tapi punten ki itu dah kasepuh abdi teh namun kewajiban urang rieung bungpun ngawangkong saling eling-elingan adi dilenyepkeun asa karasa di kana teh dengan ai dosa geus loba pisan bener den jamar karasa abdi teh gede dosa teh supaya dipikir lamun nyoba tuh diharanyat ka masjid ari aing teh bisa jampena ngadengekeun bari aing rek buru ka ajengan geus aki-aki kieu mah era rek nanyakeun kumaha jam teh wudu acan era baning ku hayang kamar ieu kungsi tanya hanaang hayang salat abdi hanaang tuluy aki teh cidinya joro-joro aki teh make naon kitu ay apa meredi hati yang ibadah sing eling abdi tegas nyarita pangrugi-rugina gimana mana manusia maut iman Islam teu kabawa aki geus pernah milu ngubur anu maot oh menang tatangga bae maot kamari aki milu ngibakanana tuluy deui ka kuburan kumaha perasaan aki waktu ngurebkeun eta mayit hayang seuri boro-boro yang sedih asa bakain hebat matak disebut nage talakin kalawan yakin yen urang ge bakal kitu sabab jelema mah beda deui jeung domba domba mah kieu aya banar mawa domba 10 dibawa ka jagal barang nepi ka jagal nu hiji dipeuncit hareupeun nu salapan eta nu hiji dipeuncit teh geus dipeuncit tuluy disisit geus disisit lu ditek-trek dibelah huluna ditek-trek carehamna dicacag diiris dagingna domba nu hiji eta nu salapan aya nu ceurik domba aya nu sedih eueuh malah nu jaluma numpakan bikangna aya jelema nu kitu ari aya mah moal ngan mirip mah aya contohna seperti jalma nganteur nu maot milu ngamandian milu ngurebkeun eta mehna teh nempokeun kalawan eling yen mehna ge bakal kitu tapi noyot bae dina maksiat jeung neraka teu urang meureun mirip carana tadi aduh jangan menyentuhkan hati ari jalma nu bener bari jujur beramal hade teu tinggalin salat di lamun dina nog hayam kampung aduh lamun kitu jang salat osok lacur osok kumaha judi osok minum osok sepidaetan jahat osok salat osok eta ge nog hayam keneh ngan geus campur bebeureuh jeung bobodasna harap jadah kacincang we nasib nepi ka kitu nya jadi aki mah teu pernah ngajalankeun salat ari baheula keur ngora ku bisa kali bawa ning ku hayang diberi jumpare ku mitoha ya salat aduh nurut tinggalikeun dia hareupeun mangkaning hari teh zaman duit receh diteungeun dina kameja jeung gasolin tempo sujud teh gorolong murang ka itu kadeukeut imam dosir anu nyokos ngorona gelekel ceng punten mam ya bari nyujanak artos abdi ka dieu ngagorolong kitu pangalaman teh nya masa lalu gitu mengenang memori masa lalu hari nikah tahun sabaraha teu inget ngan pokoknya zaman baheula mah da kawin teh diadu-adu ku kolot aya gaya kene tapakalina tarang maksud kitu diadukeun kitu cara domba tah soal ngadu kumaha teh jang eta mah teu dibahas resna mah teu dibahas mah diri aki we ayeuna baheula keur ngorarek ibadah teh sok dititah ku kolot teh angkewek geus kolot si horeng beuki dieu lain beuki daek beuki ngedul jang karena kalau dia mau jadi kata hati
hayang salat jangan kuat ngaruh hayang ibadah tadi nama hayang min asyuri ka dieu teh si horeng jadi kuat ngundang Cipanon lamun nya aki boga pamikiran kitu alhamdulillah ki kajeng anek datang daerah da pugu-pugu geus bodas kakara ajan panwudu ai nyaho anu kur kitu we nu ngabatalkeun kana wudu teh ka hiji hitut kedua anu kulit jeung awewe nganu kur eta da pardu can bisa teh karek kitu we wudu si pardu urang Cibedeum karunya teh kungsi ngaji ti budak teu jang begitu lahirkeun apa aja kana kartu gapleh we jeung remi bener aing pang pinterna jang coba ieu nya baheula aing remi geus lah kentong dengkeun kitu ulana ai nya aduh dasar geus nasib dah kana sintir aki mah ahlina kana sintir deupuihkeun karele keturuban teh jero piring kitu teh kana nomor ka maot ke kabawa jeung nomor lain euy aduh gitu ting kasa diwariskeun nana eta teh tetangga di ditu pan teu naon kitu naon maot beula itu tak karek rek nyusul teh aya nu ka dieu aya nang saurak deui boga-boga we rek nyusul penganana cenah bejana rek syukur didoakeun jeung kitu babarengan kitu ujian teh aki bisa geus kolot kieu tobat yang tekahalangan ku umur ki nya nyebut kana tobat ke agama make nyebutkeun bisa henteu na ari kaparawan teu tanya heula ning jol meunangkeun eta kumaha dongengna kitu di menang jol-jol kawin deui ka budak sakola jaman karek kelas 2 SMP kumaha teh era palalah jang ngomongkeun dasar geus nasib dawe meureun nya da ari kitu teh mah sagala urusan ge papasten meureun sok sedih ading-adingin reang-reang ngaji mahabra ge marhaba eta marhaba sok sedih aya dionang-onang kana bangsa kulu da puguh teu bisa datang masuk datang ngagerung we cara tiluan berutan batu lain betus henteu tak kamari ieu anu ngonang ngaji asin ge da teu bisa muruku teh api-api kalingsir jadi deui nah kahalanganna mah anu ngonang cenah aya jaipong tidak yeuh maksakeun kalingsir oge ujang itu menang yang dari karena bangsa ketuk tilu gitu teu ayeuna dibagel naon-naon oge jalmi teh peryogi hiburan jalmi teh peryogi berpendidikan jeung pinter namun justru ulah lantaran ieu dugi kaculjeun teu dipidamel itu ulah lantaran itu teu dipidamel ieu aki mah geus kolot oge make sepatu mahal wae coba jadi model aki teh model lamun ibadah teh meunang aing yeun pae aing dipatonan ku malaikat cek urang tong oge cenah geus pae teh didagol ku besi hurung di pangang cenah tina tugir kana murmunan tongong di istrika awak digilihan ku hinis tuh dibacem ku cuka make gula asem jeung ujang aya daging sapi nya deui tuh aki menjadi sok ngawur kitu ka mana we ngabangkong teh yang nyium dampak suku ujang entah gimana aduh entah si cembal jadi salaresna mah upami aki ayeuna digeuing tuluy eling abdi bunga sakali deui yang nyium dampak suku ujang Hai punten tapi nya abdi lain naon ya. Yang nyium pamajik aing ujang ulah kang sekolah aki waah. Sok atutuluyan. Yang aki hayang iman, hayang takwa, tapi tina saten bahana. Aki teh kumaha ieu teh? Hayang takwa, lain takwa baju aya takwa teh kieu ye nya. Jalma anu ngalaksanakeun parentah agama, kajanding salat jeung sajabina dibarengan ku akhlak telajak anu jujur. Nah yang gitu yang jujur aki oge yang takwa yang iman age teh aduh geus karasa nyeri jadi jalma doraka teh geus budak pada aki boga anak nu geus galade di kota teh tara balik ka lemur disangka mah teh nyaahkeun ka aing si horeng teh era ada unggal balik di kota mah hanana nganyang aki kasampa kaduh hayam we anak teh areraeun beureun yang
hayang dipareman nafsu lah hayang we ka awewe atuh aki hese eta mah kieu mariman eta mah mareman nafsu hayang ka awewe mareman nafsu mah lain kudu ku batur tapi kudu ke pribadina beda di jeung mareman seuneu dina lilin ditiup pareum tapi mareman seuneu di Kalijati mah hese ibare tapi ka ayeuna laju seuneu ngaralu di mana-mana ngaradan si duru coba Ai perasaan aki kumaha teh? teuing da ningali awewe teh semuana nu geulis nu becekok teh jiga bidadari wae ante istri aku hayang deui aing teh dipoekeun awewe hayang jiga berenuk kabehana teh tengoan teh sangkan eta atuh Lain asa minang di kuping-kupingnya aki mah kawin. lain nu minang di remen aki mah jadi teuing panyakit orok sugan tapi adi geus ngawangkong jeung Den Jamar mah da Den Jamar mah keur majalmana pan eta di nyantri jeung anak kiai ajengan Sahroni nu kasohor rea di Cikalong jeung anyana mah jalmina di bener jujur ayeuna teh aya kuciwana jeung nyawa gitu teh Komo dipuji menghibur ibu irungna aki. tante da puji mah sanes kaguan urang kaguan Allah untuk beryogikeun pujian pikeun jalma nu peryogi mah ngarasa bahagia jeung utama sug upama aya hiji jalma anu sasar lampahna pek digeuing tuluy eling eta anu disebut taufik sareng hidayah teh aki ge berete dibere taufeknya hayang geura hus insyaallah asal bener jeung jujur rek diserahkeun yang mah majikan oge Teh kenging kitu. Abang kena eling pamajikan diserahkeun naon maksudna? nya gitu bisa jadi nurujitkan hate gitu akhirnya pae hirup rek di masjid gitu ka diru pinah gitu kompor dan naon rek dibawa ka masjid gitu oh salah dari tempat kompor dosa aya jelema pupuntenan minta sumbangan ibadah sosial kerjaan masih gitu dibere ku aing teh di polototan kai datang anu minta sumbangan ket ngadu hayam jago mun panggidena mere kanaremongan nya dosa teh ki edik dipentak kerjaan madrasah mah mere 1000 ge liat haresena ai mah hugi ka Kabogo mah kuat 25.000 sok untung nama enak Kabogo dari cokot batur duit lapur cum ke masjid kenapa benar penting dan aing jadi sejarah syukur berarti bener akhirnya geus eling ya namanya eling yang sumpah sing keken syukur geus eling ini memang dipakai ngalajur hawa nafsu si horeng bana teh lain nyenangkeun teu bisa mawakna bakal jadi siksa Amin bener teraskeun ki aki jadi masa katumpakan ku bana teu bisa ngatuh cobain amulan sebut aki jangku alkohol tuh astagfirullah ite kita dimenangkeun ku agama jeung ku nagara ge kikian teh aing aya balik bunuh diri we rek minum di sinon ulah jata arasa ki di loba dosa rek dilembur ku aing aya balik dilembur di tukang elas alah separupa ya aki-aki amulan sakali deui cukup aki nya atas kunya ieu cukup aki entang ki saya kami separupa baya dirakoskeun dak adi mama aja nganu ditongok kira-kira daekeun narima aki barang rongsokan salaresna mah kacida atoheunana ki di mana-mana oge para pendakwah para kiai para ustad kacida bungah ngasih upama aya jalma anu eling bari sagala can apa tuluy masrahkeun dirina saja tinggal robah akhlakna keur ngamanfaatkeun hirupna kacida bungaheuna lamun aki boga rasa era pada geus kolot teu bisa naon pengajian tara milu di mana aya maulid nabi di mana aya Isra Mi'raj tara hadir didasarkeun era di mana dionangkan ngaji Yasin da teu becus ngaguru we cara lorongo nah itu teh ulah era lamun aki ngaguru ka gengsi jeung ka era muning mana era ayeuna jeung siksa jaga sebab manusia hidup di dunia ngabutuhkeun perjuangan tanpa pengorbanan polos sabab lamun jelema daek berjuang barang teu berharga jadi berharga
naon anu panghina-hinana di dunia ki taneuh ditincakan unggal poe kadang-kadang taneuh di bawah dahan kana baskom dijual ke pasar tawarkeun barade taneuh timang aya nu meuli disengsirikeun disebut nu owah naon sabab can diperjuangkeun coba eta taneuh teu perjuangkeun pilihan kesikna pilihan batuna tuluy diulet diidek dileyak sanggeus eumel-eumel dicitak citakan kenteng tuluy dipoe geus garing tuluy dibeureum geus jadi kenteng mah tong ditatawarkeun tangkulak ti kota datang sorangan nanyakeun sabaraha sare budak kenteng sabab geus ngaliwatan perjuangan anu tadina dileyak diidek dihanapinah jadi di luhur kulantaran geus ngaliwatan pengorbanan jeung perjuangan jadi kuat kapanasan kaibunan tahan dia mana datang sang angin topan kenteng murag karena taneuh prek dulah daekeun ngahiji jeung taneuh henteu disebutna ge bubuk kenteng kumaha hayang ngahiji jeung taneuh merlukeun deui pengorbanan dirieus ku batu buleud geus lemes diaurkeun kana taneuh kakara balik deui kana asal tadi terserah kumaha aki mending dirius ayeuna mending dirius jaga ku malaikat zabaniyah ayeuna we jang jadi sing waspada sing eli ulah di engke-engke paribasa kita ibadah teh engke jaga hartina jaga teh lain engke jaga ti ayeuna sing ati-ati bisi umur teu kanyahoan sabab paeh samar datangna memang poe teh 7 Senin Selasa Rebo Kamis Jumaah Sabtu Ahad Senin deui tapi nu kudu diutung ku batiniah mah 3 we poe teh poe kamari poe ayeuna poe isukan poe kamari sanajan sedih sanajan bunga moal kasampeur deui poe anu eukeur ayeuna sing ati-ati ku peribadahan ku peramaliah anu hade poe isukan mah cantang tu katincak cantang tu kaalaman bateuing engke urang dipunut kudu kaguan nyawa peuting engke duh nyaanya cing iraha urang mimitina hirup waktu lahir ka dunya owa-owa jadinya mimitina hirup salah aki nama kayak salah gini lamun aya istri keur kandungan sok nyaritakeun dina jero beuteung 3 bulan usik 4 bulan malik mun geus hirup nya iya aki di deet keneh nya eta jang geus kurang tenaga matak deet oge teh kadinya wae jang sekolah ribu teh lah deet kurang tenaga jadi asok ada paradai ngamakog pornografi deh aduh tak kitu ka harti aki na jero beuteung orok teh geus hirup geus usik geus malik cing adek nanya ka aki naon sababna orok dina jero beuteung teu ngarasaeun poek sabab can nyahoeun patroma ya hese kaki mah aki mah jelema na bedang bedegong keur ngora tedang daun mah ke bahar geus gede hidung leugeul jangan ngora mah aki teh jeger gitu syukur lamun aki anu geus kageuing tuluy eling sing inget dihina kita ku batu coba dihina cenah kolot-kolot teh naik salat si Jumaah sakali pada ngarenyo balik Jumaah aku barudak di auranku ke si barudak mana balager barudak teh pokoknya eta dangdanan kita jadi ulah menyolok teuing da umur teh kita geus rek 80 buang geus salapal imah atuh aduh make lepis merek lee sabuk nu gede teh sepatu hansip di rompi aduh ngomong di rompi inget deh kok inget kena rompi kok aduh kalau udah kena rompi coba aduh geus ngalengut teh wayah kita katembok geus ngalengut wayah kieu aduh ampun nyarioskeun saha batura anu ditongo eta kacipta geus kitu aduh baturan mana itu ditongo ya geus tuang aduh aduh dedengeun eta na ge Gusti muga-muga we urang ngadoakeun siga dina magfirah Allah nah maot kitu pupu sakamari tos dinten naon kok akang tas di ditu akang pangheulana gitu batur can datang ya akang geus teu heula margi akang leuwih deukeut gitu ka anjeunna jadi akang fungsi silih belaan jeung anjeunna teh akang mata akang pangheulana batur mah udah datang batur udah deukeut komo api-api teu ngadenge we tuh datang kamu sok nyalung gol coba jar teh jadi kawan ya pada larang kita alasan ada di mah beureun kitu kitu tah
syukurlah ai kitu teh mah aki ayeuna geus eling lantaran ulah boga rasa digeing ku abdi teh ki. Jadi kudu boga rasa teh imah taufik jeung hidayah ge geus eunteuh ka aki. Tapi aki teh resep kene kana jaipongan yang mungkin bae ada entong nyaram atuh. Enteu nyaram sugarana haram nu kitu teh henteu. Ngan cek abdi geus stabil, pek bae laksanakeun naon-naon oge ulah sok teh anu dilarang ku agama jeung ku nagara. Nya, sumana aki geus kolot. Keur barudak mara oge boh nginum, boh judi eta teh teu meunang. Ai judi mah langka aki mah sabulan paling sakali anu mun pasang mah heueuh we aki mah. Pesak di Paradinuh nomor ge kamari keur liwat aya budak nepakan hulu ke kita leungeunna 5-0 cenah geus masalah hulu 0 teh leungeun 5 nya anu suka teh jangan dijebul Geus kolot ake saparasang kene. Da kieu geuning jang deui di kota mah. Gusti nu agung. Sakali diberi menang teh jang 35 kali elena teh asa meunang wae. Tak aya mah rek ibadah rek tuhu ieu kaburu maot. Da harta bana loba ge geus maot da eueuh nu dibawa iwati boeh meureun. Iwati kapuk kapas nu curupkeun kana beungeut. Boeh pake turup. Samping kebat hiji. Aki mah geus kacipta we da jelema doraka paeh teh mah moal ditunyutanya jauh-jauh boleh nunggu boleh disiksa. Ya loba cita-citana naon ki. Teu perlu diperpanjang nyaritakeun masalah siksa jeung surga. Nu penting mah jelema mah ayeuna we keur hirup sing ati-ati. Sebab Allah maha uninga karena segala patekadan jeung paniatan manusia. Ulah ari surga jeung neraka dicaritakeun, akhirat diomongkeun, kalakuan hoyong dina teu bahager salah. Kajen teu ngomongkeun akhirat oge asal laku lampasik bener jujur ngalaksanakeun parentah Allah. Model ayeuna jalmi tiap mulud-muludan tiap rajab-rajaban lantaran cinta ka Rasulullah. Ari ka Kangjeng Nabi pada cinta, ari kana parentahna teu cinta salah. Cara urang narik ke pamajikan sieun aya katuran seperti gawe we mah burung pasea unggal we oge kitu ki tadina kita rumah sabeunghar ha jelema mah sarajan beunghar ge lamun teu make iman jeung takwa bener jeung jujur ngalaksanakeun parentah Allah mah cilaka lamun di awewe mah sarwana teh jeung kieu teh ari pipi dibedakan bibir didipenan teh aya huntu teh dikosokan juga takwa sarwana teh jeung kitu harta bana loba rupa kasep jeung geulis mun Allah mah teu jadi jaminan. Yang penting mah akhlak jujur. Nya dari cep zaman mah geus buleud sadala-galana ieu teh mah. Jadi naon kitu percaya ulah percaya kadu ulah taklid ka manusia. Kedah taklid mah kudu ngadamel urang. Nya anu ngadamel urang teh indung bapak urang. Eta mah syariatna hakikiahna mah anu ngadamel urang teh Allah. Nu masihan kanikmatan ka urang Allah. Lamun urang boga rasa tos dipasihan kanikmatan, dipasihan hirup sing emut Allah nyiptakeun urang hirup teu samata-mata titah hirup pungkul tapi urang boga kewajiban mulihkeun kasih mulangkeun tarima ku peribadahan nurutkeun parentah mantena kartos amin sabaraha harga sajadah jang ayeuna tipe isukan aing rek eling syukur lamun kitu didoakeun sagala kasalahan aki sing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala.